gelis bager anaknya Neng Putri punten Neng gelis ningal kakak Neng Putri kunaon dina dinten ieu Neng Putri di ais deui ku mamah geus digedeng deui ku bapa di dieu nguningakeun yang ti awit lahirna Neng Putri ka alam dunya henteu tebih tina aisan mamah henteu tebih tina aisan bapa geus yen ti awit lahirna Neng Putri ka alam dunya henteu tebih tina kanyaah mamah henteu tebih tina kanyaah bapa anu mana kantun sababaraha waktos deui Neng Putri bakal diicakeun aisan ku mamah sareng bapa anu kantosna mamah sareng bapa leuwih rek ngejakeun kanyaah geus mamah leuwih rek ngejakeun tanggung jawab dalamun seuk diemut-emut deui kana kanyaah mamah sareng bapa pikeun hidup anaki asana kakara kamari Neng Putri di ais-ais di ayun ambi bari di hariringan neleng-nengkung gera gede gera jangkung gelis gera pakayakeun dijadiin asana kakara kamari Neng Putri diajar mapah lelengkah halu ku mama sareng bapa bahkan asana kakara kamari Neng Putri dijajab sakola ku mama sareng bapa alhamdulillah gelis bager anaki dinten ieu geus manjing dewasa hidup parantos ngagaduhan jodoh bakal rumah tangga tangtosna Neng Putri bakal papisah sareng ibu ramah hidup lebih tika cinta kita kukituna beral gelis bager anaki gera niatan pengen ibadah ka Allah dina rumah tangga gera bersihan segala rupi rereget badan hidup nu parantos ka pincak salami ieu gelis kalayan bismillahirrahmanirrahim parantos ikhlas melepaskan Neng Putri Pak alhamdulillah mangga biasa ditiup lilinna atuh salajengna Bapak ngalih ka palih tiasa muka aisan Neng Putri berangkat gelis bager anaki ku Bapa diejakeun sareng ku mamah sok mangga mamah linggih palih dieu Bapak palih dinya Neng dihandap mayun ka mamah sareng Bapak Neng Putri gelis bager anaki siapa ini yang di depan saya mama sama bapak manggilnya bapak alhamdulillah sayang sama mama gelis sayang sama papa alhamdulillah tak soleh tetap wajah mama gelis ini sosok mama yang sudah melahirkan Neng Putri ke alam dunia pegang tangan mama sok pegang tangan mama ini sosok mama yang sudah berjuang mengeluarkan Nanda ke alam dunia ini tatap wajah papa pegang tangan papa ini sosok papa yang sudah melatih mendidik menyekolahkan hingga saat ini yang sudah berjuang demi kebahagiaan Neng Putri tuh sosok papa lihat tatap wajah papa gelis sebelum Neng Putri membasuh kaki mama dan papa kita akan sedikit bercerita mengenai
kehidupan sehari-hari yang selama ini sudah dialami oleh Neng Putri di antara mama dan papanya. Mungkin di sini terdiri akan memakai bahasa Sunda campuran sebagai anaknya. Dengerin saya. Lahirnya manusia ke alam dunia bukan berasal dari belahan batu, tapi lahirnya Neng Putri ke alam dunia ini adanya kasih sayang mama dan papa. Ingkang rama awit nitis indung anu kandung gelis sebagai anaknya. Salami 8 bulan mama hidup kandung hidup baheula. Di awit sabulan si mamah ngaheran. 2 bulan lumenggang, 3 bulan gulung rasa, 4 bulan turun rohid anu kartosna hidup nembe di pasihan rohid dinalebetkan man mamah bagi manjing 5 bulan embut-embut anu hartosna hidup nembe tiasa usik dinalebet patuangan mamah geus. 6 bulan mamah, 7 bulan koma, 8 bulan wahdati, 8 bulan gelarna hidup ke alam dunia nu disebut utun injilnya. Salami 8 bulan mama hidup ngakandung hidup gelis sebagai anaknya. Kesiripna lamun tuang tarami rasa berenang tenah cici penting tapi berasare mamah bobona yang ngikir patuangan anak asa kepo gelis. Mama bobona nang karak patuangan anak asam katindihan ku hidup. Mama bobona nang kuban patuangan anak asa kaganjal ku hidup. Disirik nak lempang gek ngagiang hese galeken anak nalika ngakandung hidup. Salami 8 bulan. Salami 8 bulan mama hidup ngakandung hidup gelis sebagai anaknya. Emutanana seueur kasihan jeung kahariwan. Palang siang jeung buah-buah hidup si utun inji nu dikandung teh sieun teu sampurna socana, sieun teu sampurna cepilna, sieun teu sampurna pananganana sampinganna sagala rupina gelis sebagai anaknya. Nanging harita si mamah ukur tiasa munajat ka pangeran sangkan hidup nu dikandung teh lahir selamat tur sampurna. Dina waktosna ngalahirkeun ku hidup. Si mamah ngeluarkeun gesang badag, gesang lembut nahan ka nyeri. Sampean ngabayang bah pinuh ku getih tarhana di antara hirup jeung maut. Ieu disebut ngejuru aya juruna maut. Coba bayangkan sama betapa tersiksanya pada saat itu si mamah mengandung Nanda hingga melahirkan Nanda ke alam dunia. Insyaallah pengalaman yang sudah dialami oleh mama akan dialami oleh Putri kelak sebagai seorang ibu. Atau alhamdulillah separantos nak ngalahirkan hidup sebagai anaknya sababaraha waktos kapang